Aletan Sida Samuka hanya seledina kareta kairing ulah dia bola tamtama. Awas para senopati wanara. Priyatna. Jumlah wala dia bola tamtama. Hayam maju aswadi kuma. Syaha maneh? Aing Anila. Iya. Mana si Batara Ramana? Entong mah kejeng neroskeun Gusti Rama. Ayo serang. Hala ampun sia Wanara, modar sia. Aing Subodra. Iya. Lain mun araranehnya aing ngaran monyet. Aya Anila, aya Subodra. Sok buru-buru hayang jawab. Aing hayang nempuk bangkena Sida Samuka. Alah, modar sia. Coba euy. Euy. Penyakit aid lalawara teh sia modar sia mangkani hesepi ubareunana adalah aid teh heuh aing minta nu biasa we nu tradisi modar hey naon lesotkeun dulur uing bere kasempetan dulur uing pikeun hirup nah ulah dulur aing hirup modar sia kurang ajar Saha ngana maneh? Allah Anggana. Ora kapinu gawe. Wah, mod.
Ulah siang gak ada moncongnya kayak kurang ajar sih. Wow. Laksmana ngapar pusaka hingga batas anak pada geningan kurang ajar pernah stiker sayang tumamparan denawa-denawa seueur anu amur rasut ku panah-panah Raden Laksmana wah meniruruhitan gitu wah. Pokoknya mah dewek oge rek milu perang euy. Percaya. Saha nu datang di bandring we. Warek di bandring kan. Kieu tah. Tuh tinggali. Bubuk tah. Ya. Jukut tepi kamu serat. Komo hulu jelema. Komo ka jelema beureuh. Lah. Kade sing waspada. Mana kieu? Sing waspada kade. Bisi aya nu ngabongohan. Kade sanobruk. Curi teh sia. Haling. Naon teh kado? Ih, kalah nyebut kado. Haling. Hayang modal. Bida-bida teuing hayang modal gitu. Nah, ari sidawala. Ngagokan teh ka bina-bina. Awas. Ya. Lah, mau doraka gitu. Apa di perjuangan mah? Ya. Beres teh bakang lah. Kita dewek menangnya catet ke dina sejarah euy. Hiji. Eta ge dihitung kan hiji. Omat kanu ngarang aing tuliskeun gitu. Helah, iya. Ngampul dulu. San digebuk geus ngampul juring. Heeh. Alah. Di polongnya. Alah. Watir akang. Adieu. Agar warga bisa Adieu. Mung si ada aing nya horek deungeul. Moal ka dieu geura. bisa rek talatah ka dulurna kanya sampeun. Naon? Ieu. Tara-tara manggil aing naon teh? Uing dek pae. Heueuh njor. Geura balik ka akhirat kitu. Lamun ngeunah di ditu buru-buru suratan ka dieu nya. Pugu dari kumara. Mane hayang beunghar. Puguh we. Gitu naon? Tu cokot di ditu harta karun. Di mana?
itu di kebun awi nungguing pake keur maneh dawing ngadek pae bisa hayang meuli keramik Uang dong. Bisa yang di keramik ada di. bisa hayang ngimahan si saga ai kitu naon cokot keur mana keur uing duit lain emas lain eta ube teh uang Brasil lain naon atuh uing di ditu tadi sialain harta karun harta kadut jurig gitu karunya cilik gerak kapung wakul buaya mangapai sorakan dia eta Anoman kebun belah mana ayam monyet teh eta di payun pulang haling yo Kangjeng Rama teh maotna Kangjeng Rama suwargi Arya kumbakarna muga-muga we arwahna sing ditempatkeun dina tempat anu nikmat mungguh Allah kaula ieu ama sanes melaan kamurkaan uada samuka lain nek ngabelaan kamurkaan rahwana tapi rek bela lemah cai kaula Sahaya kaula Anoman Anoman ulu iyo Anoman iya geus sohor ngaran anjeun sanajan wanara bagja anjeun Oman Ya, geus bakti bagja naon anjeun mah bisa ulun ku maula ka jelema jujur cacak monyet dupi paman kaula paman Gunawan Wibiksana aya ditu aya bisi kaula merengot pangdugikeun salam baktos ieu sahaja kaula Aswani Kumba oge pun adi palih ditu Kumba Aswani putrana Kangjeng Rama Arya Kumbakarna anu parantos gugur 5 dinten parantos kalangkung wah anak Kumbakarna coba hayang gerak belaan ulah maneh anu ngaran Dasamuka nyeta ulah disakompet daunkeun kaula mah rek melaan nagara jeung bangsa anu diruksak ku si Uwa sikan atuh kumaha maneh we kanya woi hebat aja
Sapira sia Datan nira tangga deman. Datan nira tangga deman ewu pakulingan rana. Kenira Kang Samya Prata. Sia Kang mau ciheula euy. naonana maneh Uing adina Kumba Aswani wis eta lanceuk anjeun geus paeh wae da paeh mabungan hirup eta nepi ka teu sedih nama kesedih da sarera ge bakal nya ieu dua putra Kumakarna satria sakti mandraguna saguru saelmu di lengkahan iraka na kurayina bangun Kang Syok ayangnya ho anoman. ayo Ki Adi lawan Ki Adi maju Tenggelan Bayu Bajrai Waduh, tuning Bayu waduh, oi hebat ya kabur. Gunawan Wibiksana tika tebihan ningali dua putra Kumakarna. Aduh, dedeh teuing kasep. Aswani Kumba Aswani hebat anjeun. punten kaulan Anoman kaulan aya dua buta amuk-amukan hese dielehkeunana seueur monyet anu gempar diamuk ku dua buta kakasina Aswani Kumba Aswani putrana Arya Kumbakarna saurna eta aya kitu kaula tekad hese ku eta dua ngamuk buta anu luar biasa pangartina paeh hiji di lengkahan ku adina hirup deui adina paeh lengkahan ku lanceukna hirup deui aya kitu kedah kumaha sara dina waktos ayeuna pikeun ngungkulan ieu kajadian Gunawan Wibiksana ditaros kitu emot yen anjeunna teh nuju ulun ku maula ka Batara Rama sedengkeun ngara